Duh, kenahannya lamun di dia Godin di dia tuh kenahan bangunan gitu. Betul nyeri gitu tapi dan ningali itu gitu bangun ngena gitu keur geuring kieu betul ngaparem kejar rempling da usaha di itu. Hah? Aya bangsa ki didinya. Rek naon jigan ka dieu? Tapi nah jiga nu bingung kitu. Ulang cileun. Reka aya jelema geuningan. Wah, sama si Nuni geuning heureyan kalian. Bangsa ki rek ka mana? Bangun nu linglung kitu. Ah, nah nu yuh we ieu teh hayang niis. Rek naon niis ka kuburan? Ka kuburan awi merang-merang. Ah, ngeunaheun we di dieu mah tiis. Komo bulan puasa kieu mah beuteung lapar ya. Pasti neangan tempat yang godinnya. Lain neangan tempat godin, ieu mah niiskeun awak, keur nyeri beuteung gitu. Nah, nyeri beuteung teh jig-jigan ka kebun awi. Aditu atuh ka dokter nyeri beuteung mah lain ka kebun awi. Ah, mah mampuheun dokter ge. Nyagerkeun nyeri beuteung abang mah. Terus lamun lain ku dokter, cagerna kudu kunaon atuh? Ieu mah iwa ku obat, hiji-hijina obat. Terus supaya cager kunaon atuh obatna? Ini hayang apa? Obat anu nyagerkeun beuteung abang. Heueuh hayang apal kunaon kitu obatna? Ayeuna mah nuni ka hareup. Rek naon jijigan ka hareup? Pamalikeun nasi padang. Eta mah hayang dahar we lapar, dahar koplak.